Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo orang ngalajengkeun deui hanca darasan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabut tilmidi ari ieu eta adab murid ma'azulama'ihi sarta pirang-pirang babaturanna tilmid. Ayyuhat tilmidun najibu hei murid anu mulia. Anta ari anjeun tata'allamu eta diajar anjeun ma'azulama ika sarta pirang-pirang babaturan anjeun fi madrasatin wahidatin dina sakola anu sahiji. Kama saperti perkara annaka sayaktosna anjeun ta'isyu eta hirup anjeun ma ikhwatika sarta pirang-pirang dulur anjeun fi baitin wahidin di imah anu sahiji. Palizalika mangka kulantaran kitu ahibbahum kudu mika cinta anjeun ka zulama kama saperti perkara tuhibbu mika cinta anjeun ikhwataka ka pirang-pirang dulur anjeun. Wahtarim sareng kudu ngahormat anjeun man ka jalma huwa ari itu man akbaru eta leuwih gede mingka ti anjeun. Warham sareng kudu mika nyaah anjeun man ka jalma huwa ari itu man teh asgoru eta leuwih leutik mingka ti anjeun. Watu sa'id sareng kudu nulungan anjeun ma'azulama ika sarta pirang-pirang babaturan anjeun waktu darsi dina waktu diajar. Alastima kalamil ustadi kana ngadangukeun cariosan guru wa ala hibdin nidomi sareng kana ngaraksa peraturan. Wal'ab sareng kudu ulin anjeun ma'ahum sarta zulama fi waqtil istirahati dina waktu istirahat pisah hati di lapangan. La pil kismi lain di kelas. Wa beta'id sareng kudu ngajauhan anjeun anil muqoto'ati tina megatkeun. Wal munazaati sareng papaseaan. Wasiyahi sareng gogorowokan. Wa anil la'ibi sareng tina ulin allazi anu layaliku henteu pantes ieu la'bu bika ka anjeun. Ida roda di mana-mana ngamaksud anjeun antakuna kana yen aya anjeun teh mahbuban eta dipika cinta baina zulama ika di antara pirang-pirang babaturan anjeun. Fala tabkhol ulah pelit anjeun alaihim ka zulama. Ida sta'aru di mana-mana nginjem ieu zulama mingka ti anjeun syai'an kana hiji perkara. Li'anal bukhla karena sayaktosna pelit kobihun eta goreng jidan kalawan banget. Wala tatakabbar sareng ulah sombong anjeun alaihim ka itu zulama. Iza kunta di mana-mana aya anjeun teh zakian eta anu cerdas. Au mujtahidan atawa anu sungguh-sungguh. Au ghanian atawa anu sugih. Li'anal kibro karena sayaktosna sombong laisa eta lain itu kibro teh min akhlaqil auladi thayyibina eta tina akhlakna pirang-pirang budak anu sarae. Walakin tatapina idaro aita di mana-mana ningali anjeun tilmidan ka murid kaslana anu males wansohu kudu nganasehatan anjeun ka itu tilmid liya jatahida supaya sumanget ieu tilmid. Wayat ruka sareng ninggalkeun ieu tilmid al-kasala kana malas. Au balidan atawa anu belet. Pasa ngidhu kudu nulungan anjeun ka ieu balid ala pahmi durusihi kana maham pirang-pirang pelajaranna itu tilmid balid. Au fakiron atawa ka tilmid anu fakir. Farhamhu maka kudu mika nyaah anjeun ka ieu fakir wasa'idhu sareng kudu nulungan anjeun ka ieu fakir. Bima ku perkara qadar ta anu mampu anjeun minal musa'adati tina nulungan. La tu'zi ulah nganyenyeri anjeun zamilaka ka babaturan anjeun bi antudoi kohuku ngarupekeun anjeun ka zamil bima kanihi dina tempatna zamil. Au takhba'a atawa nyumputkeun anjeun
ba'du adawatihi kana sapalih pirang-pirang alatna zamil au tusyiro atawa ngabalieur anjeun lahu ka itu zamil khodaka kana pipi anjeun au tangzuro atawa ningali anjeun ilaihi ka ieu zamil bi ainin haddatin ku panon anu molotot au tusia atawa ngagorengkeun anjeun azonna kana sangkaan bihi ka zamil wala tu'zihi sareng ulah nganyeri anjeun ka zamil aidon deui bi antasiha ku ngagorowok anjeun alaihi ka zamil minal waroi ti tukang likae yan dahisa supaya kaget ieu zamil awatan puho atawa niup anjeun pi udunihi dina cepilana zamil aw tusawita atawa ngagorowok anjeun piha dina itu udun wa idasta'arta sareng di mana-mana nginjem anjeun minhu ti jamil syai'an kana hiji perkala pala tugoyirhu mangka ulah ngarobahkeun anjeun kana syai' au tudoyihu atawa noler-noler anjeun kana syai' au tuwasihu atawa ngotoran anjeun kana syai' wa arji'hu sareng kudu mulangkeun anjeun kana syai' ilaihi ka jamil bisuratin kalawan gancang washkurhu sareng kudu nganuhunkeun anjeun ka zamil ala ihsanihi kana kasayan zamil iza takalam tadi mana-mana nyarios anjeun ma'a zamili kasarta babaturan anjeun patakallam mangka kudu nyarios anjeun bilutfin kalawan lembut wabtisamin sareng mesem wala tarfa sareng ulah narikeun anjeun sautaka kana suara anjeun aw tu'abbis atawa merengut anjeun biwajhika ku wajah anjeun wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun minal ghadabi tina ambek wal hasadi sareng hasud wal kalamil qabihi sareng cariosan anu goreng wa minal kadzibi sareng tina bohong wasyatmi sareng nyarekan wa namimati sareng ngadu-ngadu wala tahlib sareng ulah sumpah anjeun pikalamika dina cariosan anjeun walau kunta sanajan bukti anjeun sodikon eta anu bener wallahu a'lam bishawab.